Bismillahirrahmanirrahim. Sulamul Munajat. Halaman 24 kene. Maliki yaumiddin. Tadilah. Maliki yaumiddin, anu ngaratuan sifatna Allah, anu ngarajaan yaumiddin. Malik. Anu ngarajaan di poe kiamat, Cakamaringeusnya ayeuna ge dirajaan ku saha? Ku Gusti Allah. Sami aya Maliki yaumil geuning Al-Qur'an Maliki yaumiddin. Tuh, nu ayeuna mah beda dikumahakeun. Sebagian kemulkian Gusti Allah dipasikeun ka saha? Ka urang, ka makhluknya. Tak ulang bisa pilih-pilih mana anu bagus, mana anu goreng, sok milih mana. Ayeuna mah waktu pengajian aya penting tos maghribnya, sok milih ka mana, ka festival tarik kanji sianya. Ayo sia. Jor sia ka mana itunya. Isukan sia di akhirat awas ya. Bisa di akhirat. Yang narima amal buku amal kulungan katu udah kencan jicing sama bisa tuh. Tuh gitu nyamang ya. Terus mana orang sarana salib wasababu fi dzikri hadil asma'il khamsah ari sabab dina nyarioskeun pirang-pirang asma sifat nami Allah anu 5. Cik mana wae anu 5? Ayo mana wae anu 5? Hiji. Cik mana. Hah. 5 teh tim mana? Bismillahi. Allah. Hiji Allah, bismillahi Allah. 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim, 4 Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Hiji Bismillahirrahmanirrahim, 3 tanya Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Geus 3-nya Allah, terus Ar-Rahmani, terus Ar-Rahimi. Tulikeun alhamdulillahi geus tadi Allah kasebat Rabbil sifatan Gusti Allah, nami Allah Rabbil Alamin. Rabb teh nu manggiranan. Sabari kita? Kaopat Ar-Rahman Ar-Rahim geus tadi Maliki Yaumiddin kalima. Naon sabab ari sabab dina nyarioskeun ieu nami Gusti Allah anu sabaraha hiji anu 5 hiji Allah, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim, 4 Rabbil Alamin, 5 Maliki Yaumiddin. 5 tanya. Ka'annahu ta'ala yaqul kaya sesungguhnya Gusti Allah eta sasauran Gusti Allah kaya kieu nya timiti bismillah tanya. Sasauran kieu khalaqtuka awalan. Hei, kami nyiptakeun ka anjeun awalan dina mimitina poana kami ni pertama-tama kami ciptakan kau sawae eta mah kau na orang Cikuya atau orang Manonjaya, na orang Curug atau orang Kidul kita tanya, na orang Kalera atau orang Kidul, na orang Lebak atau orang Tongoh, na awena istri tak kene nya neng, na awena lalaki. Duh. Khalaqtuka awalan, kami nyiptakeun anjeun pertamana saya kami nyiptakeun anjeun fa anallah. Maka kami eta saha? Kami teh apana maka kuring Allah eta Gusti. Saur saha? Gusti. Kuring teh Gusti Allah. Kuring teh Gusti Allah. Oh timiti alhamdulillahnya. Timiti alhamdulillah. Summa rabbaituka tuluy ngurusanan ngarob. Urusanan rob teh rob pengurusanan mangiranan ngatur rob. Summa rabbaitu tuluy ngurusanan kami ka anjeun diwujudin nikmati ku ayana nikmat. Kami ngurusanan anjeun awas ulah pajarkeun tadi rob ku saha? Ku Gusti Allah. Ieu tadi rob diurus ku saha? Ku Gusti cece akakang
Di urusan-urusan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain menang sorangan, gerak urang lain menang urang, cicingna, usikna bisa ningalina, bisa ngupingna, panon bisa ningalina. Duh, sakitukan ngeunahna di bade panon bisa nempo. Ceuli jeung bisa ngupingna. Coba langitkeun pangupingna kumaha coba Mau bisa menikmati keindahan suara burung yang sedang berkicau di atas pohon apa si kumasi indahna suara burung tanya kumasi indahnya suara mendengarkan yang kita cinta teh kumadi muanya kita lin ketika ada seseorang yang sedang dirundung asmara, dua sejoli yang sedang memadu kasih memadu cinta itu kan kumuping suara lagi minigeus naon minigeus indah surindah serasa terbang tinggi di angkasa tadi bade nikmat ceuli bisa bisa ngupingkeun nya bisa ngadeng di rob urang teh kahade urang sok sempro bae sok kupuran bae nya kupur nikmatnya urang teh tukang naon tukang kupur nikmat dah teu boga duit dah teu boga naon segala rupa disebutan eta panon jeung nempona ceuli jeung ngadegena si semang hayang naon atuh si laing teh Najenana Ar-Rahman dibulak-balik ganingan pabi ayyi ala rabbikuma tukadiba nek nikmat mana deui nu ku silaing dibohongkeun teh atuh itu mun kieu beun dah teu boga duit bae cenah badun meunang duit gede badun mah boga mobilnya hek tukuranna tuh Avanza dibari Avanza ya hiji ya tapi leungeun coplokan hiji ayo daek teu tuh atuh nengnya ulah leungeun atuh ceuli atuh sabeula ulah sinang ngadenge sabeula sabeula daek mah asa-asasna moal sabeula deui ngadenge neng aya sabeula deui ngadenge neng ngan sabeula teu ngadenge neng aya sabeula deui ngadenge neng ditukuran ku Avanza neng ayo ayo ada yang teu nyan teu kan ieu sabeula deui ngadenge ye lumayan ye urang boga Avanza ye ngeng cenah jelema kaya ye ayo nya teu ngadenge aya daunna mah pokona mah aya daunna ngan teu ngadenge sabeula kira-kira coba meuning meusan sik aya meuning meusanan kitu segala nyeungnya aduh si emang Gusti nu agung kita berarti mahal neng berarti mah panon bisa nempo mah leuwih mahal daripada boga apartemen gitu li coba dibere atau apartemen mewah gitu tanya jeung segala pengeusina ngan panon sia moal bisa nempo mungnya tuh berarti mahal tuh pabi ayyi ala rabbikuma tukadiban kami pertama nyiptakeun anjeun tuliku kami diurusanan diurus bisa nempo bisa ngadenge tuh letah bisa membedakan rasa mana asin mana amis teh letah bisa jadi wasilah bisa ngomong gitu ngomong indah ngomong lembut ngomong pika ngeunaheun batur ngomong pika teu ngeunaheun tengenangan batur ngomong nu berbahaya kalau eta akang arteria akang arteria dahalan geus kitu ku Gustinya geus kitu ku Gusti tapakuraneun neng tapakuraneun ujangnya akang ulakur naon ku hantem ngabuli doangnya nya tapakuraneun kabeh di rob kusa Gusti Allah Subhanahu wa taala anu urang teu apa duka naon aya masalah naon sih sareng Gusti Allah gitu
Ayo ulah neangan gitu teh nyawa. Ya, fokus ka diri masing-masing. Tah letah leungeun bisa ngabedakeun ieu mana nu geus rak mana nu mulus cenah. Duh salin sia ini kumaha mini mulus ding surudutnya eta kunyabak pananganna ser ka mana ka jero hatenya. Duh dug dag digdug hantiku. Jantungku. Kaden ulah sembarangan ya. Asong-asong nanya. Rob busa Gusti Allah Subhanahu wa taala diurus eta diurus kabeh diurus oksigen diurusan dah sok diasupkeun ku kami ke mana ka jero paru-paru melalui rongga hidung teh tu makanan diurus di jero beuteung diurus usaha ku Gusti nya. Aya anu jadi darah, aya anu jadi sperma, aya anu jadi non tanaga, aya anu jadi tuh aya anu jadi cipopang, aya anu jadi kesang. Kabeh diurusanan ku saha? Ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awak kurang sakoja. Summa rabbaituka biwujudin nikmat, kabeh nikmat, sadayana ge kanikmatan. Hayu murukusun bae, sempra-sempro bae dah segala rupa ditajongan, segala rupa disebutan, teu boga duit, teu boga naon-naon nya di si semang. Summa rabbaituka biwujudin fa ana rabbun, kami teh rabb bisi teh nyaho nya. Anu ngatur anu ngurus anu al khaliq nu nyiptakeun rabb mana rabb teh lobanya al khaliq nu nyiptakeun mangiranna nu ngatur nu ngaratuan ngarajaan ngurus asana ngurusnya pengurusan ngurus summa saitat kari-kari anjeun teh tuluy laku dosa saitat batur mangajiji mane makala ka ini ka festival teh ka mana mane itu asaita tah saya bebeja kamang ngaji magus bertabunga sini juga tuh kurang ngaji mahnya tuh sing orang ke pengajian tenapi caca nyampak nyangsang dina korsel di pasar muning leung mun sosoronganan orok kaya jeung awewe misalkan alah si semang naonan eta naik korsel jeung awewenya semua ngebaso eta ngebaso summa asaita tuluy laku dosa anjeun lobana dosa lain eta wae ngan kabeneran deui namanya teu asaita tuluy laku dosa anjeun pasadartu alaika tuluy kami nutupan kami alaika ka anjeun pa ana rahman kami teh nu rahman ar-rahman rahman teh nu maha pengasih manaon maha pengasih pasadartu alaika itu tupan henteu langsung dikumaha henteu langsung disiksa tutupan aya kan kitu nya neng aya nu laku masya teu kaboleker nya neng nya teu kabuka ditutupan nya tadi ditutupan ku saha ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang ge tukang dosa isi mah haji sadua tukang naon tukang dosa ngan ditutupannya ku saha ku Gusti batur teh nyahoan sehingga batur teh hormat gitu ka urang teh nya batur hormat ka urang gara-gara teh nyahoan ka gorengan saha kagorengan urang cacak lamun batur nyawan gorengna urang Muhammad tak ngahormat ka urang gitu kali-kali ku Gusti dibuka tas eta teh cilegut bledag viral nya eungnya geuningan anu jadi bahan cemoohan orang lain tuh suatu saat ku Gusti sok aya kalana dikumaha dibuka nya sadaya dama Gusti sae mungkin jalan hidayah buat mereka
pelaku dosa jadi taat, jadi tobat, jadi sieun, jadi eureun mah sia cacak-cacak lamun teu dibukakeun pasti terus-terusan dina maksiat. Dibuka we ku Gusti. Ya jadi naon? Jadi eureun dina naon? Jadi eureun dina dosa. Asaita dosa anjeun pasatar tutuli kami nutupan nalika ka anjeun fa ana rahman tah kami teh rahman gitu nya maha pengasih ngasih summa tubtu alaika summa tubtu tulina narima taubat kami alaika ka anjeun fa ana rahim kami teh anu maha penyayang teh fa ana rahim doraka ditutupan dosana ku saha ku Gusti Allah itulah rahmaniyahna saha Gusti Allah tuluy ku Gusti Allah non diterima tobat nah itulah rahimiyah saha rahimiyah Gusti Allah sabarata geus opatnya Allah Rabb Ar-Rahmani Ar-Rahimi summa labudda tuluy muslimin isa lila jazai tina nepikeun balasan nilai ka anjeun di kan maneh teh boga laku salila di dunia teh aya laku goreng aya laku hade laku goreng balasanana nya goreng laku hade balasanana nya hade nandina kunana teh pamaya mamit qala darratin khairan yara mayyama mithqala dzarratin syarra yara sakuma letikna laku goreng pasti bakal mangihan balasanana sakuma letikna laku ade pasti anjeun bakal isukan bakal mangihan balasanana ta sumala budak min isoli jaja mesti nepikeun babalas ka anjeun nah balasan hade atau balasan goreng fa ana maliku yaumiddin sallallahu kami lah maliku yaumiddin maliku di dieu bahasana maliki mah dina surat al-fatihahnya fa ana maka ari kami maliku yaumiddin eta anu ngarajaan di poe kiamat kami jadi raja moal matak naon teu adil dihukuman seadil-adilna gitu pa jadi hukuman seadil-adilna hehe tuh matak aya jelema anu naon teh lu kenapa kok gak dilaporin sama polisi udah lapor dilaporkeun geus ka saha ka polisi teh geus lapornya lain ke polisi ka satu ka Gusti Allah nganyakeun sagala-gala kami nya sebutnya nyangakeun sagala-gala kami didolim kami di naon misalkan ditinggal pergi atau misalkan naon nyangakeun ka Gusti percaya akul yakin atas hukuman desa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala Muhammad tak salah ngahukuman saha mah Gusti Allah mah nya Muhammad tak dengdek sabeula di dunia bisa dibeli bisa dibeli hukum tadi ringan tadi berat jadi naon jadi ringan gara-gara ku deukeut jeung pejabat jadi ringan hukuman gara-gara uang jadi bebas tina tuduhan gitu nya teu disukan di akhirat moal kitu nya maliki yaumiddin Gusti Allah ngaratuhan kiamat maka ketika orang didolim ku orang lain menang katengeuna ti orang lain bahwa ieu mah bisa dibawa kerana hukum pajukeun we ka mana jeung ka polisi lah sia didolim kitu nya teh cedonin cak talucaknya ka sia jong diteleponkeun teu moal laporkeun ka sabae ka Gusti bae eta kan eta mah nya kada teh dipika hayang ku sia dipika bogoh ku saha ku saing teu sodaqoh bae aing mah kitu jeung hayangeun ka dinya nya terus eta gitu maliki yaumiddin kitu tanya nah tah sabab dina nyarioskeun asma Allah anu lima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sukan deui
Ilha cenah nabi ka ilha kitu. Paratna pangmahmi. Ini asa can ngajaran ka festival cenah ieu teh. Si Neng tinggalun dah cenah can ngajaran urang mah cenah. Ponaon atunya. Kudu hujan nungkul ha. Kudu hujan nungkul, nempu anu dagang gitu, nempu anu kukorselan gitu. Ada mau dijajan mah kur barahaeun pun biasa we jajan biasa aya nengnya. Eta bungahna kitu mun bisa uli nyeung. Allah. Si Akang teu ngaosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sabaraha man itu 35. Wa'lam sareng kudu nyaho anjeun hei geuning sarare si Mang teh di mana Mang ka datang subuh aya ka datang subuh teh nya. Udang Mang dangkeun Mang. Wah diantep pun udah angkeun tuh. Dang Mang, bismillah. Halaman 35. Kang, uga Kang. Neng ibu asal Neng, henteu Neng. Bisi karerek ngoweh ka Neng. Leung mun teu bau ngoweh nanya. Tuh. Walam sing nyawa anjeun anal abda kana sesungguhnya hamba fi akidini tetap dina hak agamana si hamba anu tetap dina hak agamana si abdi anu tetap dina hak agamana si abdi. Yakidinhi eta ala salasi darajatin anu tetep netepan tilu pirang-pirang tingkatan ala salasi darajatin eta anu tetep netepan kana tilu pirang-pirang tingkatan imma salimun boh kaya jesi salim au robihun atau si rubih au khosirun atau khosir aya tilu ya. Aya salim, aya khosir, aya robih, aya naon? Khosir. Tilu. Imma salimu, imma salimun atunya naon tah? Ala salasi nya. Ala salasi jer neng. JR-nya JR ku saha neng? JR ku si ala, berarti si ala teh disebutna teh amil. Naon amil teh? Anu marintah lain nu ngawinkeun neng eta ame nu ngawinkeun mah lebe balad lebenya balad lebe dugu sayang panggih jeung ame cenah naik naon kawin kaburu kiamat neng tenang neng kawas di surganya can kawin cenah teh can kawin kitu di surga moal bidadarinya atau bidadaranya tuh aya tuh nengnya lebih indah daripada di mana dunia onaman para sea dah naon di neng mewotan nengnya mewotan tadi kasep jadi ngalungitan kasep nanya dari nagelis jadi ngagelisan nagelis isna heran moal gitu terus parawan sanajan dipakai beribu-ribu kali terus tahun iya tuh kenikmatannya nanti bisa dibayangkan teh nya terus ayat tilu im ala salasi ala amil harap jar salasi majrur imma salimin bo anu salamet
Sanin salamat wa sareng ai salim eta muktasiru anu ngawungkulkeun ala adail faraidi ngawungkulkeun kana ngalakonan pirang-pirang kaparduan wa tarkil ma'asi sareng kana ninggalkeun pirang-pirang maksiat. Hiji salim. Si salim itu orang yang mewungkulkan, menghususkan, memfokuskan, fokus untuk apa? Ngalaksanakeun kaparduan jeung ninggalkeun pamaksiatan. Kaparduan dilakonan maksiatna ninggalkeun maksiat, ngalaksanakeun kaparduan. Muktazir. Itulah salim. Itulah salim. Salamet kareke salam. Hiji salimin aw rabihin. Atawa kadua anu naon? Anu untung. Siapa itu rabih? Wa huwa sang itu rabih eta mutatawwi'u jama anu gawe sunat bil kurbati ku pirang-pirang laku ku pirang-pirang wahya ismun lima taqarrabu biha ilallah ku pirang-pirang laku non dumuhus nah kurbati ku pirang-pirang kurbat laku dehus laku dumuhus pirang-pirang pengibadahan sana eta pengibadahan laku dumuhus ku pirang-pirang laku dumuhus wan nawafil sareng pirang-pirang pasunatan itulah Rabbi au khasirun atawa anu khasir teh naon rugi halikin khasirin lihat kan halikin asimin au khasirin atawa anu rugi hancur duraka wa sareng ari itu si khasir muqassiru eta anu muqassiru eta anu gagabah lalawora talawode Sunda ada nyaungnya gagabah lalawora talode nodi komplit nyaungnya Sunda tuh saya kuring bangga jadi bangga kuring kuring Sunda kuring mah usa apa itu usa urang Sunda asli kuring mah usa naonnya usa urang Sunda asli Sunda cenah geuning kitu teu bisaeun bahasa Sunda naonnya kieu buktina Sunda deweknya teu bisa pahili mana di mana ti pahili mana wangsul mana mulih tak apa cobanya pahili mana emam mana tuang mana naon di lolodok madang eta antara tuang emam eta pati nyahonya tuang, emam, neda, nya, weh, beungar atuh hidup Sunda. Beungar neda, aya neda nyuhunkeun nya, neda widi, cenanya bade nge-share ieu, mangga silahkan dengan senang hati, gitu. Neda widi bade moto pangersa gitu, hoyong sareng abdi yang dipotona, mun mangga ya Pak dieu. Gitu eta aya neda naon neda men naon nyuhunkeun aya neda mam neda tuangnya neda nanti tuang mamam nanti dahar madang lolodok catrek nyatunya beungar atuh Sunda mah lebah bahasa Indonesia makan kuntinya makan presiden sedang makan gubernur sedang makan gitunya gitu kiai lagi makan sarua lagi makan kiai ustad lagi makan pelacur sedang makan nya kamonyet ge sedang makan gitu gogong ya makan ya itulah gitunya itu Indonesia hiji bahasa Melayu mah terus Sunda ke kade teh urang mana ulah di aku cuma kita ini Indonesia emang Sunda lah Indonesia bro itu kita ini Indonesia bang ini ai kitu Sunda lain Indonesianya si emang gitu
Masya Allah. Terus mana? Hah? Amu qasiru eta anu lalawor laworat talodeh naon deui? Lalawara. Anil lawazimi tina pirang-pirang anu wajib. Anil lawazimi. Gagabah. Tina pirang-pirang anu la wajib. Tak sakitnya. Anil lawazimi tina pirang-pirang anu wajib. Fa'ilam takdir maka lamun teu mampu anjeun antakuna kana yen aya anjeun robian eta anu untung pajatahid maka kudu sungguh-sungguh anjeun antakuna kana yen bukti anjeun saliman eta anu salamat wa iyyaka sareng kudu sieun anjeun summa iyyaka tul kudu sieun anjeun 2 kali nyembunuh. Awasnya. Awas. Nah, kitu kan nya. Awas ya bukan cukup tambahan itu seberapa kali awas ya awasnya iya gasaran ko sieun anjeun iya katolik kudu sieun anjeun antakuna kana yen aya anjeun khosiron eta anu rugi titiknya teh didinya teh enak nanya neun titikna salahan cetak khosiron eta anu rugi. Ketahuilah olehmu, wahai gitu laki-laki, wahai perempuan, bahwa saestuna hamba piakidini hak agamana, dina agamana hamba terbagi kana 3 tingkatan, hiji salim, 2 robih, 3 khosil. Sasi salim, ai si salimanya eta anu ngawungkulkeun ngalaksanakeun kaparduan jeung ninggalkeun pamaksiatan doang, cuma bebas tugas. Itulah salim, selamat unggul, selamat tina naon? Selamat tina bebenduan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaparduan kabeh dilaksanakeun, pamaksiatan kabeh ditinggalkeun, itulah salim. Mun salat teh mah aya syaratna aya rukuna, aya pangbatalanana eta mah kadenya kumaha cenah mun dina salat mah syaratna aya rukuna aya pangbatalanana itulah salim. Salatna salat salim. Jelema nu salim teh kumaha? Nyaeta kewajiban kabeh dilaksanakeun, paharaman kabeh ditinggalkeun. Pasunatanna mah engke nu kadua. Salim kakarege salamat al-muktafi bih nu ngalap cukup ku ngalaksanakeun kaparduan hungkul. Kaduana robi nu beruntung mah nyaeta mutatawwi'u bil qurbati anu gawe sunat. Tahu tadi teh naon? Mutatawwi'u naon tadi? Mutatawwi'u eta anu naon? Tadi naon? Gawe sunat. Anu gawe sunat bil qurbati ku pirang-pirang laku dumeheus. Ku pirang-pirang beribadah anu pilih sareng pirang-pirang pasunatan. Mungkin eta nama pilih wauna waulil naon atal lebayannya. Atap lebayan. Wana pilih tegasna pirang-pirang pasunatan. Nu kadua robihnya kewajiban dilaksanakeun baharaman ditinggalkeun pasunatan dilakona sok resep ngalaksanakeun pasunatan eta kanjang naekeun derajat teh ku ngalaksanakeun naon pasunatan summat taraki tulina kumaha bin nawafil liyahu zaubahu awalau gitunya naik derajatna jelema teh nyaeta ku loba ngalaksanakeun pasunatan sering ngalaksanakeun pasunatan laku deus ka Gusti Allah. Qurbate ismun lima yataqarrabu biha ilallahi ta'ala. Hiji nami pikeun perkara anu eta perkara teh sok dipake gawe dedeketan gawe dumeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Laku deus hayang dedeketan
Cenakan geus deukeut nya geus deukeut manah nu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh maha dekat, leuwih deukeut daripada urat naon? Urat genggerong. Urat genggerong onaman. Aya jarak jeung saha? Jeung urang. Panon nu kahiji jeung nu kadua aya naon? Aya jaraknya itu leungeun, jari jeung naon? Jari celunjuk jeung jari naon? Jari tengah aya naon? Aya jarak. Tapi Gusti Allah mah teu aya jaraknya sareng urang teh. Teu aya jarak ngan eta. Nah tuh laku deus dedeuketan teh hayang ngahadirkeun rasa caket. Nah nu hese ge eta nya ngahadirkeun rasa caket sareng Gusti Allah. Allah teh caket. Maha caket al-qarib nya. Ya qarib maha caket ngan eta perasaan caketna nu hese nya. Hayang ngahadirkeun perasaan caket bau urang teh caket sareng Gusti Allah. Teu caket kumaha ningalina ieu ke usaha ku Gusti. Ngupingna kana sora ieu teh kusaha ku Gusti. Teu haneutna awak ku Gusti, tiisna awak kusaha ku Gusti. Keuna cucuk kana kulit urang karasa rada nyeri, karasa ateul dicongcong nyiluan, dicongcong sireum eta kusaha ku Gusti. Damel Gustina maha caket sareng urang. Teu ngahadirkeunana anu hese ogena da geuningan ketika teu bisa ngahadirkeun rasa caketna urang sareng Gusti mah nya eta laku doraka teh nya. Kunaon jelema make wani doraka eta teu boga rasa caket ku Gusti, caket sareng Gusti, teu boga rasa diintip, dikukuntit, ditingalikeun, dipencrong ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak gawe dosa. Teu matak wani gawe naon? Gawe dosa. Terus iya ka kurbatnya gawe dumeheusnya. Dedeuketan hayang ngahadirkeun rasa caket sareng Gusti. Laksanakeun pasunatan kayaknya. Laksanakeun daek maca Quran, daek dikiran, daek selawatan. Terus nadi mang katiluna tsumma khasirin aya anu dorak anu rugi ai halikin hantur asimin nu doraka wa huwa amqasirun eta nu hasir mah jama anu lalawara amutawani anu gagabah anil wajib ninggalkeun cul tina pirang-pirang kewajiban ai teu wajibati anil wajib dina pirang-pirang kewajiban. Paan bimana fi anil lawazimi dina pirang-pirang kewajiban dina neng dina pirang-pirang kewajiban. Fa inna qala Allah ta'ala faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Tuh ya paminhum maka eta sebagian jama Allah alam muradi dolimun aya jama ari aya anu dolim nafsi kadirina si dolim. Sebagian jama teh aya nu dolim kadirina kaden ulah kudu teh dolim ka diri pribadina. Dolim mata kalau nabi sah rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Di antara sebagian jama teh aya nu dolim kadirina nafsi aya pitaksiri bi amal awal dina amal. Aminhum muqtasid jeung dia tetep sebagian jama teh muqtasidun ari aya anu pertengahan. Aya malu fil agadi auqati anu ngamalkeun sebagian pirang-pirang waktu. Ngalaksanakeun kewajiban ngakeun paharaman doang. Aminhum sabiqum bil khairat. Aya deui sebagian jama teh anu kumaha babalapan dina kahadean. Wah, terus paeulah-heulah ngalaksanakeun kahadean. Paeulah-heulah loba wiridan, paeulah-heulah loba naon dikiran, paeulah-heulah loba naon salat sun ataminhum sabiqum bil khairat. Tah eta nya 3 jelema teh. Tingkatan agama jelema
tingkatan agama jelema, tingkatan jelema dina agamana aya 3 hiji salim, 2 robih, 3 naon khosir. Fa ilam takdir kumata jang urang mang pami mang andi na gesar mang ari sarua atas di mana atuh peuting. Fa ilam takdir maka lamun teu mampu anjeun takuna robian kana yen bukti anjeun eta anu beruntung. Lamun teu bisa jadi robi, jadi orang anu naon? Robi anu untung nyata nu sering ngalaksanakeun pasunatan. Ta pajtahid an takuna saliman maka kudu sing sungguh-sungguh anjeun supaya bukti jadi jelema anu selamat. Nyaan parakeun laksanakeun kewajiban para manting gakeun can sanggup eta disanggup ngalaksanakeun pasunatan mah bertahap. Ketika pasunatan can sanggup dilaksanakeun maka eta kade kewajiban kudu laksanakeun kabeh paraman tinggalkeun kabeh sakuat mampu. Wa iyyaka tsumma iyyaka awas ieu mah ieu pari awas hati-hati awas sidaing awas ya itunya andaguna khosiran awas kade ulah nepi ka bukti jadi jelema anu bodoh kade ulah naudzubillahi min dzalik hayo laku doraka alin bodoh non ulah nepi ka bukti jadi manon alin bodoh ruginya ulah khosiran ulah nepi ka bukti jadi jelema non rugi salahan tadi nunutan ulah sampai ka jadi jelema anu rugi eta wanila kudoraka jelema rugi tanya bawajiban ditinggalkeun angot pasunatan eta mah geus jemping pisanan kewajiban ge wani ninggalkeun ngaji ge wani ditinggalkeun demi menuju saya numpak acan da teu boga duit ukun nonton ku nempo tukang martabak yang nempo we unggul malinan teu kitu ngantet batur ya unggul batur mah bobogohan nyekel segala rupa urang kun ngalamun curug doang di semang naonan rugi 2017 eta gitu. Iya kak awas gitu iya kak awas ya nya ulah nepi ka jadi jamaah rugi pasunatan geus jemping pisanan pasunatan mah kewajiban ge nepi ka ditinggal keuna naudzubillahi min dzalik gitunya kakang cece aya waktuna atuh peuting-peuting bahaya ieu peuting mah deui nya atuh peuting teh atuh angot jeung awewe misalkeun naudzubillahi min dzalik nyaho naudzubillah si semang berbadan dua nya naudzubillahi min dzalik jauhkeun tina naon tina maksiat saya waktu nanti gitu burang tuh tiba-tiba barat ngaji ayeuna kemana ke alun-alun yang jong kade itu kade nitip gitu tanya ulah loba teh yang tempo ulah nempo nu montok atuh anu di terlening teh nya si nengan di terlening nya boh kana eta teh loba harupna teh fokus kana harupna nya nepi ka sakapungna mah katempo bebulahna masyaallah si mang sugan teh keur sare EPK teh keur ngahulang nempokeun eta nepi ka ngaweh sagala ngacai aya waktuna puting-puting bagian ngaji atuh pilihan lain waktu ngaji ge aya ken leluasa kene mini kudu puting sih curiganya emang aya naon ya gratisan nih puting gitu kumaha aduh si emang lagi nya sarare lah wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma rabbi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.